Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Baraya. Atos iya pangintennya atos beres acan. Iya teh ngambil rapot. Jadi iya nyata ngambil rapot. Nyatain mah urang iya lah. Urang ngopi heula. Urang ngopi heulanya Baraya lah ame cenghar gitu lah ame semangat. Tuh atas pangintennya Baraya tuh. Urang suruput lah ayeuna mah. Ayo iya kopi ya. Ngaropi ngopi kasadayana. Nah, Bim. Diri ge aja hayangan. Hayangan. Tadi itu teh makan tah. Diri ge hayangan kopi kan. Orang rame-rame ngopi. Ya diri ge. Tah sareng ieu cenah tah. Layana. Nah, Nah aya mah kue mari. ada ka dieu kurang. Tah. Tuh kieu cenahnya dicocolkeun ka dieu leup. Tuh. Langsung dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mak nyos lah. Tuh. Rame-rame lah. Naon tuh? Naon? Untuk naon itu? Masa untuk naon gitu? Karena naon tuh? Pulen lagi gurihnya. Goreng kayak mau dulu. Kopi mau gurih nih. Bulu tuh. Arek mah. Anu kieu mang nambah gurih minnya. Enaknya. Udah nama sarang rotinya, roti tawar. Lantaran teu aya rotina. Biasalah ieu geda enak ini gurih. Ai madu nu dihanap keneh. Gua parinna. Wah. Ayo tuh bararang. Sok. Makan makan. Oke. Sarwa. Nah, Sama tadi sarwa. Gila anu rumah. Ini sarwa. Gitu-gitu kana sarwa yang ieu eta. barang sama mahalnya. Ini murah. 1.700.000. Anjir, Iya. ini mah 60.000. Mending kana nu kitu we nya. Sarwa dipekan. 30 gitu. Iya nya tuh katempana. Sarwa jeung ieu. Radiasi eta mah. Oh, ieu kana sarwa jeung ieu. Dasar dagang teh hayang batik. Beda atuh gua. Di segi kaca warna kaca lagi. Beda tetepan awal. Kan beda ya nata. Batangna. Iya, Batang mah beda kacana atuh. Kacana tambahan warna pan ini. Kawung. Kacamata biasa. Anu Radiasi sih teh. biasa dok total. Biasa. Itu mah min. Ieu teh sarua. Naon? Kacamata gaya, Tuh. tuh gaya. Gaya ieu Wajar, mah. murah gitu kacamata gaya. Panjang mata. Oh, bener we. Kopi tayo urutnya. Baiklah ya, ge. Yang ada gong jauh itu si nuruntuh dia nya. Kurang itu nuruntuh di cacagan dulu. Yang itu Duh enaknya nikmat eta enjing-enjing ya teh. Wih ti sakola nya eta wih nyanak rapot. Alhamdulillahnya ranking 3 incu teh. Nah, badag sih. Iya. Nah gitu nama budak si Andri mah palintar. harus dicari pintar arulnya. Ada yang batur. Nikmat lah Baraya lah.